Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Rampes. Kembali lagi di channel Sastra Jingga, ruang edukatif yang membahas sejarah dan budaya Nusantara. Take it to Umay. Ya, Mang Cepot. Saya pengen tahu kalau Mang Umay itu orang mana sih? Oh, saya asal dari Bogor, Mang Cepot. Dari Bogor. Iya. Nah, Bogor teh berada di provinsi mana? Bogor berada di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, gimana Mang Umay? Kalau di episode kali ini kita mempelajari sejarah daripada Jawa Barat. Yuk, gaskeun. Gaskeun atuh. Sastra Jingga temani langkahmu, menyusuri jejak masa lalu. Kisah Sunda hidup dalam suaramu. Mari bersama menjaga warisanku. Hapunten sadayana, salam budaya. Wilujeng sumping di channel Sastra Jingga, tempat urang ngulik sejarah jeung budaya urang sorangan. Dinten ieu urang bade nyaritakeun kumaha sejarah terbentukna Tatar Sunda atau ayeuna nu ku urang kenal minangka provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, Mang Umay, Ya, Mang Cepot. carita ieu dimimitian ribuan tahun ketukang. Nalika manusia mimiti netep di bumi priangan, di Padalarang urang mendakan Gua Pawon. Oh, di Padalarang. Di Padalarang teh aya nu namina Gua Gua Pawon. Pawon. Eta teh cenah tempat cicingna manusia di zaman prasejarah. Tempat cicingna orang Jawa Barat berenya zaman baheulana di Gua Pawon nu aya di Padalarang, Bandung. Tah teras di Cianjur aya Gunung Padang. Ini lain di Padang atau mah gunung teh? Tapi di Cianjur. Kalau di Cianjur. Udah kos kieu meureun. Ayeuna aya PI nya Nasi Padang. Nasi Padang. Ayeuna di mana? Di Di urang eta. Loba. Segitu we guys. Pas gitu. Kurang lebihna namanya intermezzo sedikit parwargi baraya. Lanjut lagi, Mang Cepot. Tadi tanya Gunung di Padang. Cianjur teh aya Gunung Padang. Struktur megalitik anu dipercaya minangka salah sahiji pangkolotna di dunia. Gunung Padang teh salah sahiji nu pangkolotna di dunia. Jadi Gunung Padang teh adalah salah satu yang tertua di bumi. Di bumi, sauna, Cina. Berarti bisa jadi leuwih kolot oge di Batang, no ngaranna teh anu segitiga nih di padang pasir. Eta teh piramid. Bisa jadi juga benernya gitu. Lanjut urang langsung we nya ka abad nu kaopat. Langsung abad 4. Langsung memasuki abad keempat. Lahir di Jawa Barat teh lahirlah kerajaan Tarumanagara. Anu raja teh nyaeta Purnawarman. Kacatet dina prasasti Ciaruteun jeung kebon kopi. Tarumanagara ieu jadi saksi lahirna peradaban awal di Tatar Sunda. Saterasna muncul kerajaan Sunda di abad ke-7. Ieu kerajaan ngajadikeun pakuan Pajajaran anu ayeuna mah meureun kasebatna teh Kota Bogor. Tempat Umay nya di Bogor. Di Bogor. Eta teh minangka pusirna kalayan Raja Kawentar Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Gitu Mang Umay. Jadi Jawa Barat teh di abad ke-4 nyaeta mangrupakeun kerajaan Tarumanagara. Terus kerajaan Tarumanagara runtuh, diteraskeun kirang langkungna abad ke-7 ku kerajaan Sunda. Anu dipimpinna teh nyaeta ku Prabu Siliwangi atawa Sri Baduga Maharaja. Anu naon namina teh ibu kota berenya nyaeta di Pakuan. Pajajaran anu ayeuna teh nyaeta Kota Bogor. Singkat cerita mah kitu we meureun. Terus lebet ke abad ke-15. Jadi kerajaan Pajajaran teh runtuh
kusabab nyata aya pengaruh di kerajaan Demak teh. Oh, aya pengaruh di kerajaan Demak. Pengaruh di Kesultanan Oh, Demak. Kesultanan Demak. Tah abad ke-15 teh Islam mimiti asup ka Tatar Sunda. Oh, jadi abad ke-15 Islam Abad teh mimiti asup ka Tatar Sunda. Muhun Oh. di abad ke-15. Hmm. Lahir Kesultanan Cirebon Hmm. sarta Kesultanan Banten. Hmm. Cirebon anu jadi puseur dakwah, sedengkeun Banten anu ngarebut kalapa Sunda. Sunda Kalapa Sunda Kelapa, anu kiwari mah nyaeta Jakarta. teh Jakarta. Hmm. Tah meureun berarti baheula mah nya Jakarta teh kaasupna ka Jawa Barat oge Jawa nya. Barat, Banten oke berarti. Banten nya. kalebetna ka Jawa Barat. Oh, berarti leganya. Enggak. Berarti kapungkur mah Jawa Barat teh. Hmm. Terus ngadeg gue tah masa penjajahan Hmm. POC dia. Ose. Ngadegna POC jeung saterasna Hindia Belanda ngabalukarkeun robahna tatanan pamarentah. Hmm. Tatar Sunda dibagi jadi sababaraha residensi sapertina Priangan, Banten, jeung Cirebon. Tah eta teh dipisahkeun dina masa POC. Di mangsa ieu seueur urang Sunda dikolonisasi keluar Jawa. Dina programna teh nyata transmigrasi ku pamarentah kolonial. Oh. Singkat cerita, saenggeus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 tanggal 17 Agustus 2 dinten santos proklamasi kemerdekaan Indonesia meureun di tanggal 18 berarti. tanggal 18 Agustus tahun 1845 Jawa Barat teh resmi jadi provinsi munggaran di Indonesia. Gubernur anu kahiji nyaeta Raden Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Dina waktu syarita cakupan Jawa Barat teh lega pisan. Termasuk anu tadi teh Jakarta, Banten, kita kalebet karena daerah Jawa Barat. Kabeh dituna meureun tahun 1866 mulai pemekaran Jawa Barat teh. Tahun 1866 DKI Jakarta teh mulai dipisahkeun. Jadi henteu lebet deui ka Jawa Barat. Terus tahun 2000 Provinsi Banten resmi oge misah ti Jawa Barat. Tah Eta tahun 2000. tahun 2000 eta teh Banten misahkeun diri di Jawa Barat. Dugikeun ka ayeuna Jawa Barat teh ngabogaan 18 kabupaten jeung kota. Ayeuna Nya jeung penduduk panglobana cenah di Indonesia. Tapi anu leuwih penting identitas Sunda masih keneh jumeneng dina basa, dina kabudayaan, jeung dina cara hirup sapopoe. Nah, Jawa Barat teh lain saukur tempat tapi oge carita nya jati diri jeung warisan eta teh Jawa Barat teh mah. Jawa Barat teh Nya seueur carita cerita. kami diceritakeun mah ti mimiti kerajaan Tarumanagara. Terus ka zaman kerajaan Pajajaran. Atuh eta teh langkung jigana moal dugi ka saja meureun nya. Can ke zaman keislaman nya Islam. Zaman Hindu Buddha ta Jawa Barat teh. Mungkin anu eta mah urang tina segmen anu terpisah. Nya. Urang Siap, coba siap. bahas mimiti kerajaan Pajajaran dugikeun karuntuhna jeung saterasna. Jadi dikupas lagi. Urang kupas gitu. Tah sementara ayeuna mah ieu singkatna gitu nya. Ini mah singkatna. Sapertos kitu Jawa Barat teh Mang Umay. Cek tadi teh Jawa Barat teh lain ngan saukur tempat. Tapi oge caritaeun jati diri jeung warisan. Atuh mudah-mudahan urang sadayana henteu saukur jadi saksi tapi oge jadi pangjaga sejarah jeung kabudayaan Sunda. Begitu Mang Umay. Atuh baraya sadaya tong hilap subscribe, like, komen oge gitu. Nya Mang Umay. Agar Mang Cepot lebih semangat. Ya gitu.
Jadi begitu Baraya. Hatur nuhun kanu paratos nyimak. Pokona salam budaya, urang ngestarikeun budaya Sunda. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Benar. Mun budayana aut-autan, bangsa ge bakal aut-autan. Sakitu wae di channel Sastra Jingga. Muhun. Ya. Aduh, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Aya ilmu anu manfaat anu sae mangga dicandak. Heeh. Atuh kirang langkung nama meureun eta mah teh sim kuring, da sabab sim kuring mah jalmi anu seueur kasahan. Heeh, leres. Ya. Leres Mang Cepot. Pami aya nu kakirangan teh di komen. Gitu dah. Ieu mangan saukur urang berusaha ngajaga kana budaya jeung sejarah urang. Bener Mang Cepot ya. Gitu para wargi atur nuhun pokona kasadayana anu parantos nyimak. Sakitu bae di sim kuring Mang Mei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Salam budaya. Sastra Jingga temani langkahmu menyusuri jejak masa lalu. Kisah Sunda hidup dalam suaramu. Mari bersama menjaga warisanku.